aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidina Husain boga anak ngaranna Ali. Wali. Sidina Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidina Husain mayoritas. Boga anak Ali. Hebat. Datang tamu ke Ali Sidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya cekna teh dek usul urusan dagang. Maksudna kula dagang cekna terus we teu pernah we. Ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui we teu rek nyangkrung. Cerit Ali bin Husain cakira kok cari inghak-inghakan terus cager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cakira teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cakira tani dia batur babaragus cakira tapi nu kula mah teu wudu we cakira aya ya jang dahar mah gitu jeung dijual ewe ala kadar saeutik mangan teh cara batur we cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui ieu ceukna teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulahna naon 3 musibah nu cek Kangjeng Nabi cek Aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara 3 musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kene leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema nu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa leungit onta ceurik luar biasa leungit dinar dirham ceurik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dicerikan eta tamu kieu di oge cek lain tah lamun urang geus kaleungitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh 60 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poe umur leungit tapi kurang teu pernah kaleungitan umur teh poean lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poean ku ari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyeungceurikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceuri Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna 2 juta eta kan garoblok da jelema eta garoblok da jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sia leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki
Oh ya kan. Ayo. Waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu. Kuari anu geus beak 25 juta kula yang. Sia goblok apa tolol sih. Leungit motor beak. Ambo beak 25 juta. Eta ka jelema tolol. Aing mah penasaran doang. Sa ieu jelema anu malingna. Hayang jauh doang aing mah pokona mah. Henteu teh dikukumahakeun. Kakula ge loba. Kiai cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun. Mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon. Hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia. Eta ngomongna mal dinaonkeun. Ta eta leungit motor mah, eta leungit sendal mah, eta leungit duit mah. Kainget-ingeteunana terus bae. Malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit jas. Hate ai hudang mereren jagaan inget ka motor baheula keur meujeuh resep. Ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-ingeteun keneh. Tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah teu dipirale cicing beta tamu bener kadua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus catetanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari cijamolo ka perkuajen tin bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram. Taya kamu sibahan rizki model kos itu teu pernah ditafakuran dijadikan iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain jang sia engke jang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bang anu ternama bang anu keliling disebutna bang naon kana nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh meureunna ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kabelah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram
haram bae moal jadi sedekah. Tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain. Aduh. Cak tamu teh aduh. Lain aduh. Aduh. Tuh. Moal kebal teh hirup teh. Make jeung asal bae, boh kumaha carana ieu hayang kebeli motor. Teu bisa meuli motor teh kredit. Nah, ieu kredit. Dua harga, satu benda, dua akad. Ieu nu bahaya ge, kredit khusus kredit halal. Kontan jeung kredit akur harga halal. Iya, satu benda, dua akad, beda harga. Haram. Kuari naon atuh nun teu haram kuari. Naon itu? Hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji. Asup deui kaburu paes ya dipirahan ngeureunana ngridit sia. Jita Ali bin Husain musibah. Cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh. Kunaon? Teu pernah diperhitungkeun. Masyaallah karim. Duit tuku sekarang itu. Ya Allah ya. Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah, kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti. Eta luar biasa jujur jeung adilna. Kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian, dua teu daek ngarobah tempat, tilu teu daek ngarobah dahar. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekeliling pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok katatamuan ke panti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar. Cerik yang cerikan masyarakat. Asaras ingat cerik. Telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat, maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake, mun eta diseuseuh itu dipake, geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambung. Mereka hiji kadua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur, tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minuman eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur, feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman. Bener anjeun kitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teh daek ngarobah kitu bae kumaha? Kieu ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah. Ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi. Abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli. Teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teu hayang hiji. Nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi ge siap jang ngabangun pribadi, jang pribadi abdi, tapi abdi teu. Nomor katilu urusan dahareun
Jarak masyarakat mah dibere peda tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat. Jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae. Ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae. Cek sida ubar bener oge. Teu naon hubunganan. Urang boga tempatna bagus dina emas tah, tapi dibere ka dinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe teu kumaha. Emas teh emas. Urang make batok, tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam. Iya, lo pakai santan semua amit. Iya, ya Allah ya Rabbi Gusti. Diendogan setik. Wah. Dadat. Geunah jasa. Tempatna batok. Nu tadi emas, tapi bubur geus 5 poe. Naon hubunganna dahareun jeung tempat? Tamangan sakarang babanggaan doang. Ge ki Fudoli. Aduh nya mah boh, lamun diondang teu 5 gelas teu jadi ceramahna. Kudu 5 ge nu poledek. Ambo budak mun cecekelan terjadi kudu cecekelan keur ieu bari geus tobat tuh sia mah dasar hasud tuh ala salala laon mane Salman cek Umar matak teu hayang hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh ja Kangjeng Rasul teh pakaianna ku abdi ditiru model abdi kos kieu ye Kangjeng teh henteu pernah nu bagus-bagus ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sida Umar kagagas cak cenah. Ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba ieu mana tan akur jeung Kangjeng Rasul. Mana? Ye cenah ieu budaya, leg-leg Gus ya budaya. Leg-leg Gus ya. Hayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah. Ulah leuleuh ka dieu. Si emang kos kieu mah bangka waras ieu mah. Geus atuh minimal urang geus salat-salat bae nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah. Ieu mah pan lain, aya deuk salat make batik, giliran ka pasar make jubah. Deui. Abeh pajar supi. Ini gara oblok kabeh ge tarolol. Atuh ya Allah hari ini ngaji mah biasa bae. Oh, dok salat mah biasa bae. Meuli ka pasar udang-udang dipake. Masya Allah. Bener mah edan leupas. Nomor kaduana urusan imah sapira imah. Ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia. Ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna. Jageuninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka. Jelas boga jaminan sorga. Tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah-palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga padahal kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng. Cek Sida Umar kagagas baheula urang baru katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan nu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa. Cek Sirna Umar bener-bener kagas tah sakitu
tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga sama urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik sirina umat jeung eta nu milu ge careurik kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju urusan imah meureun Salman anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah-imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung coba kiai nu kuat saudara marilah kita sama-sama membangun masjid aya nyana nyokot duit masjid tolol lain akan pun sia teu kumaha tuh narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu keuna ka para pemimpin cak sirina Umar melikan aduda raja anu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak Imah Amirul Mukminin nyaleutik jeung tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha ceuk tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu san wani kasih Umar setan ge si unu sia juga wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah ka Sidina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira jangkak sira mah orang garwa nggak ulang baju pengen naon garwa bikang siapa bikang jadi dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh terpaham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mohon kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana
kirang layak pergi di sekitarnya teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha cenah henteu kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan ini kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina saregep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong tersebut ayo urang mah pantes ya nomor kahiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebeuh perasaan asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teu aja bae sia-sia aing teu bisa diajak lemes teu bisa urang di dieu urang ulun gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh di kamarana tuh kan bahasa di Gelam teh di kamarana nah gitu bahasa di kamarana kos kitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana tuh percaya siapa ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Habsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat tileutik nyaho jasa ka karakter abah maksudna teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atuh geus abah mah mantap disebut lagi Al-Faruq mantap lamun imam urang diteudeun tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli moal daekeun sieun bareng leup sok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna leuh itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyana cak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia saja. Keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys urang bareng aja Siti Aisyah. Ayo datang bareng. Bareng. Aya naon cik sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang meulikeun ci akur jeung maneh Salman kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae tilu soal iya pertempatan percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Habsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup ngileuk ge duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teu Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula kusaduh mah jadi Amir Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke teh Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana
oge nya maka sapira baju yang sakumaha sapira pakaian yang kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake kasieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khotib make jubah disengsirikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengsirikeun penggede teh madak disengsirikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh make Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teh dilawan salah urusanna pan ieu mah urusan nafsu ngaleos tah kiai teh di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban pajar hahabiban pajar khokholipahan je ieu kudu disesuaikeun sumutna ye sia naon sia awas disesuaikeun sok aya sok si sembarangan sia ngomong ke sorga hayang lain cenah jubah baca teh mah Arab macana oh ieu ge naon karang-karangna di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah atuh lah nu eta tolol si mandeuleuna si nu eta tawa inget kan ini budak korenganan di dia mah kiai kabeh tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang Yaman mapan mereka ieu kabeh budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai cenah teh orang di dia kiai kabeh atunya mah sasalaman lu eta teh ini cium tangan pahara ini eta ya aki-aki baca teu kadang dongeng kos itu ini ih masyaallah haji pan ngomongnya nak kan horenganan di dia mah maca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh teu nyahoeun eta bahasa da tolol tadi ini nya atuh barang ditanya urang mana tatang aja pe dipaing atuh sapira pondok nya naon nah ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Nariyat Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah Hafsah manehkeun bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng henteu pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya naon cenah isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin atuh ngomong kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqabatan saenyana di akhirat loba tanjakan loba masalah loba beban tuh loba beban di akhirat teh tanya itu nah nu paling selamat adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira ke bae di surga tah di dunia na dielah-elah bae nah al-mukhifun karana cek Sina Umar di akhirat beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duit di mana kendaraan menang di mana eta kan proses kos kitu kan angel kok mun pamajikanna opat nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya cek malaikat diem lu aduh dagang karung ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana ka mana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta seuneu neraka nya geus kieu bae aduh
sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung ngaju leuwih kon teu dibalikeun deui aduh geus katarima aju duitna eta nu digunakeun pake dahar pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka cak aja pending geus abdi bae teu kudu ditanya maning digejeburkeun we gejeburkeun capek ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb dailah inna fil akhirati aqabatan di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa nu pang salamatna al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq ai maneh maneuleut teh sugihna ai sugih teh aku kitu ku Sina Abu Bakar henteu kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar belah ditudarkeun Kanjeng sugih teh pamere Allah tapi teu pernah ngaku kasugihanana jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus bahkan Kanjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar aya Abu Bakar aya suguhan tamu mun nyana tamu kalaparan ketika dek balik aya Abu Bakar boga teh jang ongkos aya mun nyana mau bisa balik tah sugih teh mun kos kitu mah masalah tuh nyana teh perang sabaraha ribu onta tah sugih teh jang kos kitu tuh tinggal urang we aing ge kos kitu percaya dulu hayang numpakan ge teu beunang na mobil teh sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal waduh cak adina teh ngomong deui naik mobil si eta emang kurang gitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae pan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu ngumadage bekan kaduhung engek mobil eta sakalina aing naik kos kitu geus teh hayang aing mah moal deui aing naik mobil kos kitu lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak pan naik mobil teh ngeunaheun deuk diliuk kumaha bae ngeunaheun deuk naon teh deuk naon jadi urang jadi raja kan ngeunaheun di mobil ieu mah lain pan asal ngitukeun ulah tukang teh aing ge dia kahalangan geus sia pan teh jadi raja hah deuk ngaroko mobil ngaroko di mobil bau ya dek nyidu bae sia mah nyidu bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia sugan teh sia teu kampungan goblok ya mobil aing kau tahan mobil mewah tinggal mobil mewah kau tahan ada ditinggalkan bung tah ieu urang naik mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter ieu muka lawang mah lalaulah ngagebrukeun budak mah mobil aing ajur buset aing serem kana teh guys aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana teh emang meureun sakarakter jelema mah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah cek Sidina Umar di akhirat bakal loba tanjakan jeung loba beban-beban kang salamat ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi kajen teuing di dunia kula susah kadeuluna kula teu senang jeung teuing moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapa kos kitu cek kula ge nyana mah kos kitu ge urang sakit ge ku jalan
teu ditampilin cek nu geus bau nya nama pedang tilok disarangkan kan nya nama tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul Mal lamun kula ngadahar ti Baitul Mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beuteung kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul Mal cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beuteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai. Wah, cek Sina Hafsah pun ngamuk ka dieu ka ditu kan. Tadi ge kan ulah. Geus ngamuk da pada urang balik isin, Pak. Tah. Lamun kiai ngadahar duit pamarentah, ngadahar duit sultan. Enggeus nu kos kitu mah beres na ka kiaiana teu aman nyekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tigacan kobo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu cek Siti Hafsah ka proposal ge aya tah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat mun dicaritakeun mah mun dicaritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja katinggal ieu sahabat maneh Salim kan di Baitullah keur ngadoa boga kepentingan dunia kan maneh nyanangan nyeleuk boga kepentingan mun boga kepentingan aya ka dieu kula beres ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoa tadi buka kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula mata aduh cek Salim teh kula hayang nurutan Sina Umar hayang nurutan Sina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kaesian ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup cakeuna teh begitu datang tah butuh sabaraha tah nyana indit Masya Allah kuari mah kieu cek yen ieu duit dikumpulkeun kabeh eta naon eta duit cek ti saya ti raja maneh mah untung cek musajen teh maneh mah untung diperhatikeun ku raja datang ka dibere duit ceurik nya pan sia mah ceurik mangga duit ceurik dibere duit ceurik henteu kitu ke kieu bae tungguan ieu di dieu nya mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya serpet bae balik ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang eueuh balik teh balik deui ka dinya seseuria dibawa berarti halal cek ada ieu Salimna geus pugus Salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudahan Salim itu duit di atap aja kusa geus dicokot ku anu kon alhamdulillah ai maneh teu kurang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula engke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jaga tu kula ge kabagian saknya lah kayak gitu ya gitu mah kula embung atuh deui sia bae ulah nurutan aing henteu nya ka di akhirat itu Tuhan ka surga kula ka surga mah ka surga ngan handap derajat mong aing mah dibawakeun we du dibikeun ka ditu teh hai sarua aya ieu bagian aya eta sia kunaon sih bisa jadi begitu mong aing mah Salim ge embungeun cek ieu teh lantaran ge di ka surga di surgana handap derajat komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka teh aya aing ya tuh kami ge sarua cek ieu teh baheula makan kos kitu kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah kadekeun mantep duit keneh sarua gitu gas pokona mah lamun narimaan duit kadekeun pokona mah hese-hese aing jadi penampungan anak geus teu inget kana halal jeung haram kuari mah teu inget khusyuk jeung teu khusyuk da kumaha coba baheula teh kiai teh anti
kasupan duit pemerintah ulah kiai mah ulah engke ilmu na teu manfaat teu manfaat ulah sakali ulah kecuali gede Tasbir tanggung tahu sejuta baik itu 1 miliar bahkan anu mere enak kepotongan sia 1 miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah lain darurat kan tenang geus anggap darurat tangkorak sia baru dada kullai yusibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sekali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib dek khairin dek sarin ieu kabeh ge menang ti Gusti Allah teh wa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang turun urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya izhar fi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu dijelaskeun diizharkeun wallah tu alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab jelema mukmin mah fal yatawakkalul mu'minun mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang ieu mah musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunya mah urang inget bae kunaon leungit umur henteu dua tentang rezeki wayahna supaya jadi ganjaran ti bibinti berangkat dagangna jeung sagala rupana make aturan anu halal tilu urusan anu katilu ieu adalah urusan lempangna urang teh horeng menuju akhirat ieu urang teh keur nungguan ka akhirat lempang urang nungguan ka akhirat sedengkeun can kanyahoan apakah ka surga apakah ka neraka jadikeun barometer jadikeun itibar jadikan pembacaan diri ucapan Ali bin Husain wallahu a'lam